Buset, dengan ampun aing ya haji. Aya we pagawean teh aing mah. Batur mah menigeus barber kali itu ka dieu para riknik. Ieu mah meuni teu dibere libur pisan. Kamari bebeja jeung dibere duit mangalah dicacar bolang dicararekan. Ampun teh eta haji aing. Hayang atuh ji. Aing teh piknik cara batur. Ampun teh haji ngalah hayo ieu titah nganyam ieu aing rek nyeun kandang domba kandang naon aing pusing wae aing haji teh hayang piknik cara batur. Nemen-nemen teuing aing meureun ku ulah piknik. Rek naon cenah piknik. Segala rupa sia mah mendingan gawe we terus cenah. Pika modar ku nemen haji aing manehna mah mararangkat piknik ka ditu. Ampun teuing aing teh dunungan ku kitu-kitu teuing. Teu ludes acan panjang umurna teh ku kitu ge teh haji teh. Duh aing ditah nganyam kieu pusing aing. Pusing jadi nate aing nemen-nemen teuing aing ngan si Sarkim gitu lah. Kudu teuing mumpung haji lagi eueuh da. Mararantong ka mana murunan para riknik manehna mah licik. Ini ulin ge Sarkim ye. Aduh, tas lebaran ki harus piknik ya. Batur geus barber wae ya. Aing kudu barber ya. Aduh, dek meakeun tah, aing dek meakeun ya. Disadiakeun ku aing pan. Aya paribasa teh ya pan, nanaon jeung lebaran, nanaon jeung lebaran. Oh, dibeakeun ku aing ayeuna lebaran ayeuna yo. Batur bangun dari nampok karbit. Apa nampok karbit wae nya ka ditu. Tapi tukang dagang tara loban itu teh atuh mah beak aing duit sakieu mah. Tibang nampok karbit mah. Ongko aing sok babari jantungan aing lah, baru copot jantung aing lah. Mangka karbit sakali pak beledag ge ka sok kuat ala leundur aing kana duit. Awur aing leundur kana duit teh pur ngarajol duit. Kalungan batur dem itu nama. Rek kamari mah Mas ya. Oh nya, piknik kos batur atuh. Ngaladog tinggal ladog gue. Ye. Nya jelema hayang piknik, loba duit. Leuheung loba duit mah. Ieu mah ada tibang mamawa salembar duit ge. Ampun awewe teh. Cicing ieu dek piknik heula. Lain man di imah bantuan ngejo, bantuan naon? Urang kudu mantuan ngejo salaki. Coba budak cerik tuh terus kena udud ini pos kereta api berangkul udud pagawean naon menuntang lantung. Tuh budak lacok tuh. Budak cerik jadi diantep aja jadi malah nyarekan salaki. Salaki beung hari carekan we komode salaki mararat. Ya bawa budak ya cara apa ya aing teh. Oh. Ayo. Ulah kuring mama budak. Oh. Cek. Ulangi lu Iya, ulangi lu. Nek piknik. Ya amanya. Ih. Cicing wae Ya mah atuh nya. Ieu dek bisnis ya bari piknik. Encen mau ulangi lu. Ya budak bawa jadi mah dibere-berekeun ka dewek jadi wah ampun mau mana emangnya. Aduh, ya budak mati tadi bawa jadi mal wala ganca tuh. Karago. Ampun. Geblak-geblak teuing awe teh ini. Biar kita mau budak atuh mun sahabatan duda ditinggalkeun modar atuh pas. Poho di bagas sepatu. Gone Mantog ke mantog, bisa mah kalakuan teh. Ngaladog teh kaladog, teu mikirkeun nu di imah kitu we hayo. Teh tuturkan gaya mana gitu. Naon meureun kadagna, luntang lantung. Aing mah gablog salaki ku si Sarti mah. Mata modar ngora-ngora cigana teh.
Terus gimana lu hidup teh? Pangabogahan teh, naon henteu? Cak orang ka imah we naon di luar ge Papa mana bisa? Oh, ayo balik ka imah. Di jero. Sok. Aduh, ai mah dihandap teh kieu ya ngap nanjak oge deh ka jalan gede ge ah. Keblek-blek teh. Kacau ya, murah sarap pikir ya. Segala jalan-jalan yang nu gablek duit. Setengah karung udah jalan-jalan ah. Mangga kos nu bagara-blaga duit jalan-jalan. Kacau ge murah sarap pikir ya, kapose lah dijaga ya. Piknik heula aing lah. Pusing aing ieu mah. Kamanjikan nyerocos wae. Pos petasan ieu teh anu deh, ngabesan lah. Pusing aing. Aing piknik kalau heung aing kabang-berangkeun hati-hati acana ah. Piknik ah. Dah, anasnya lekep iya deh, hujan juga gerimis. Mana budak kemana ini karak balik? Itu waduh, popoyan barang. Aduh, aing ngata kalai kampret kehujanan asana membek-membek. Itu ngangkatan beneran ah. Padahal pikniknya bareng aja yang aing menimbung bareng masih mah menik popoyan menik bareng kah ngakan biasa salarang bonteng yang menik kuhara rese karena ini kima itu garing ke sebuah lalai kampret. Aduh. Ya naon nih kekerjetan wah. Nah, ini nalipon. Sasi ya. Oh, ngaranan. Halo. Di mana? Het, siapa mau bedug di lalajoan di masjid di lalajo bedug mah. Aing karak balik pisan. Engke ku aing di. Hah? Si ku ongkos teh ongkos aing. Kosan aing boga anak buah kos kieu siada. Nyok, deuh budak ka bebenjokon kita numpak eta njot-njotan geuningan. Kita numpakan kulung sekalian budak. Ampun nya mentek anu eta nu di jero. Heeh. Pan asa sana tah handapun umpak. Yah. Ayo, engke kau yang dikirim lewat telegram aja ngirim nage. Ayo, ongkos ditetanya kon aja. Pusing jalan-jalan biarkan ongkos. Tejam, ampun aja. Ah, aja. Duit tandang bonteng sore gitu haji tempuras. Buset, eta mang tumin nyantai di mananya bangun tas balik piknik mun santai nya. Oh senang. Juga nih mau oleh-oleh lah.
pentak wae oleh-oleh na. Nyantai wae kasi mabunghar segala hayang piknik naon. Jodoh aja mungkin mah pas-pasan ka hayang atuh. No. Pasti mana murunan? Woi, Mang Temon. Buset nyantai amat sih. Tas pikniknya. Yo ampun ya Mang Temonnya. Kalau malah terus karena banget aja kita puntung. Ampun ayahnya. Orang bisa belum baca. Mun baik banget ah. Alam Sebelumnya. Kurang dari we dosa mah. Sama ada sapoe deui kan nyieun deui ah. Ngan pelukan sama kos Sebelumnya mana eta? habis. Naon dah? Naon? Oleh-oleh. Terus piknik lain. Di lembur orang sok segala enak tak kemarin Saya tak di mana aya di make di bang jadi para sapi. Buset sangguna sih kos itu para sapi. Ngona teh koe daki kos itu oge. Hijieuna ge tina kelek esang nu kitu mah. Ya, sedep jeung eta tah kos eta lebokan tah. Garesan tah kacang. Sok nanya kene kacang. Naon ah tibang kacang kos kitu mah embung ah. Mun kacang baseuh abage boki. Goblok eta mah tuh kacang tanam mah tuh. Kacang tanam permanen. Anu bahasa mah kacang tanam. Lain oge di mah meniris kacerbit. Kacang tanam. Mah geus teu ka arah Bang kieu mah tuh ah. Budak mana budak Tanam nina mah. bae tah. Minumna kita herang. Mbe paing keur eueuh. Min, nu kiru na cai na nu kiru ah. Haon cai bodas mah di imah ge aya. Kiru teh kopi lain. Lain cai kocok, nyaho cai kopi. Tak lagi gede bisa cai herang. Sekolah yang cai kopi. Herang Deg-degan, lumuk nu kieu mah moal kena liper. Emang ada wah gitu ya nu boga imah majikan. Mbak aing betul ke loading ka ditu. Piknik keneh. Loading geus batur muter. Muter. Nu patareureudang nya. Ngomong-ngomong saya di mana? Muti imah ah, pamajikan jadi ngacaprak wae ah, pusing ah. Cek dewek deh, dek lajo karbit ka itu ah, memang tumin nyamper. Aing ngomongna teh, mah nimbalana teh cenah. Lajo karbit na itu we di nando bengkel las, goblok juga na we kos kitu ah. Jadi pesewoton wae ah. Nya heueuh. Beneran pamajikan sia mendingan di tukang elas. Lajuan ku sia neburem mata sia boga tukang elas. Uyuhan dibarekeun ku pamajikan, turagan gubas-gubas. Oh, tapi bari jeung kitu ge pan eta teh budaya apa na ti baheula Mang Tumin ngadu karbit teh. Oh, resep tapi kitu teh mah. Nang pedah we meureun urang ada katinggalan ku batur. Ya, Min. Ngomong-ngomong urang tas lebaran kieu. Usahana atuh urang tas lebaran. Bari ngomong duit geus baruras kamari aya setengah karung ge beak pan 2 poe ge. Buset. Cuma setengah karung, duit kabeh aja setengah karung. Lain campur cau buru. Si Maing ngomong jisim terbalik. Kemana kau sekalian campur tanong teh cimplok ku sia. Bukan mules. Ai cimplo mah pergi dicocol jeung uli atuh ah. Ya. Lain ieu urang kumaha ieu usaha ieu kaharepna ieu. Nu yaki ngomong ku nanya ke usaha sakieu ngararesang na aing mah. Ih, Udah heula atuh. Duit teh bener geus beak duit kamari. beak ku ieu ah geus lieur banget ieu. Aya teh atas naon nih ngalembung gitu. Ieu mah seusehaneun. Jangan suka percaya sia teh. Udud aya udud. Ya udud mah bari jeung duit geus kari setik ieu teh. Udud mah. Buset, aing udud. Hah? Bos. Saya teh Kaki bos ini, pan. Udud kitu ge geus bermasyarakat ah. Aingnya. Atuh ieu mah geus tidak diakui bea cukai Kim. Diakui. Kain mah kieu Kim. Duit geus barek mending ayeuna mah usahana beusi Kim. Eta nanda kalau besi tua lain, jual beli besi tua teh. Panoba eta mah kudu gede modalna teh. Kira-kira tantang teng-teng wae eta. Cincau sugan. Cincau. Hiji. Besi heula kumaha besi jadi kalungkeun cincau. Jadi busa besi. Beuteung heula tiiskeun pake cincau. Cincau hiji. Ulah teh Bang hiji aing hayang atuh ampe tiis betul. Oh, 2. Tah, kitu 2. Buset, tinggi. Masih kene kana cincau. Masih, Wak. Buset, isu kan ada gang besi we. Waduh, besi mah kemana ngalakukeun atuh yang lieur. Nya kene besi mah bagian Mang Tumin atuh kitu mah. Oh, ngutang yo.
Ngahutang. Buset eta si Sarkim, anak sa aing mau niburagiru nyian sugan teh dek dibayar. Nganjuk. Ku aing ketemu nanti meni baraburu nyieun pasana ku aing dek dibeli meureunnan. Pasana ku aing dek dibayar, ku aing dek dihutang oge. Tiis beuteng ieu kucing cau mah. Tah hiji tah. Senang hutang lain dia. Buset ngahutang mahal ti bang urusan cingcau mending ngahutang emang dia maletik duit dewek ah. Aing sok percaya kasih ya teh. Batu Iya. mau digura-giru teh. Nu selebok atuh Mang Tumin, mending loba omong tibang dibere ge ah. Haun tibang nu kieu ngahutang. Jalan sepi ya batur barit nih. Kayaknya. Kali lah ya. Yo ngomong-ngomong kayak nama Kim, cincau geus beak. Aing marek ngeureuy yo. Ye. Euy, kemana? Ya balik atuh. Buset. Iya iya masa iya. Oh nyaho aing ngadon ngiuhan. Buset, kumaha mun di Nya, paling. ongko-ongko we aing ngeureuy Iya, yo. udah ieu kemana tadi bukan teh Mamang Tumin goblok buan. Pada kena maling. Geuning tadi ngangkat seusehan ka tempo. Oh, aing eta mah nya karunya kehujanan. Ayo. Buset, sing. Goblok ah. Jeroan batu di angkatan. Goblok Tumin. Suwe bener si Tumin mah. Buset, dengkos gitu mah pakai gawe ah. Imah batur main untupan we pajakeun maling. Buset barengap ieu. Duh, aing mana si Sarkim teh ngeueuh wae. Wah, itu anu tengah-tengah wae kacau ya. Wah, maling sapi. Biasanya masuk liwat jalan dia aing nungguan aya. Maling sapi sih nya. Duh, buset teh naon ieu Balin Mas. Maling sapi sih nya. Lu paskeun ulah main angkasang. Maling sapi sih ya. Ih, batur nyangan si Sarkim jadi maling sapi. Lain. Buset aing ah. Ayo meluh lah. Duh, aing buset aing kumaha sih Balin Mas aing. Buset. Saha itu? Oko si Imron mau ditangkap aparat. Kunaon atuh si Imron tangkap aparatnya? Sugan maling, sugan teu. Apa disangka maling doang? Ayo sia, milu lah ka desa. Aduh, ulah dibakar desa lain maling ieu wing mah. Aduh, sapi batur. Arareuh di jabaker eta pas dia. Salah tangkap ieu. Aduh, Balin Mas. Kepas heuleulan. Aduh. Ah, Balin Mas aing ah. Wait, apa? Nah, Enak Kim, Imron. aduh aing maling. Tulungan heula Kim. Tulungan. Habis Imron. Aduh, aing tulungan heula ieu. Bisa si Imron. Buset, Kim. Salah tangkap ieu Balin Mas. Kesutkeun heula. Asia. Kesutkeun heula. Kesatulan Balin Mas. Kesutkeun heula. Aduh, aing ah. Ye, Balimnas. Pira aku si Imron maling. Si Imron jangan balangsak permanen ge. Mau mantak maling ieu main nama. Lepaskeun heula. Wah, maling ieu mah tadi tengah-tengah di kebon nengoan ke bawa sapi. Buset. Suwe teh Balin Mas. Sanu nongoan bol sapi. Batur nongoan si Sarkim. Ye. Balimnas, lepaskeun heula. Aduh. Sugat Lepaskeun heula. Buset, aing Aku si kadieulan Imron. Balin Mas. Kadieulan. Emang kumaha ieu Ieu cari tanah kieu Kim. Heeh. Aing teh nek neangan sia nek ngajak piknik aing keur pusing di imah dah haji areueuh. Aing tengah-tengah jalan kebon. Ye. Da emang aya sapi. Aing Balin Mas masalah tewak wae aing ah. Atuh tengah-tengah di kebon gitu. Ya paling ge bang dek nyium boolna sakan sapi ge. Duh, ya sarwana deui aing ah. Aduh, aing ah. Wah, kitu Balin Mas aing lek moal maling ge moal wing mah buset aing ah. Salah tewak. Ayo ah jalan-jalan make eta geus aing. Ya, ya. Balin Mas. Hampura nya. Hah? Hampura. Aduh, uing ge hampura ya. Uing tengah-tengah Balin Mas dek. Ka mana jaga? Kali nyala kapos. Kapos. Suatu ayo kitu mah. Imron. Ieu daripada nyiuman bool sapi mah menang ngilu jeung aing. Lalauna atuh ayo naik. Naik ku cekalan helan. Wah, Ayo. Ayo. Wes. Ayo. Wes naik terus. Terus. Ya. Kim, turun, Kim, Aduh, goblok sih mah. Tuh numpak motor, tuh numpak sepeda. Nanti guling aing asal. ampun anya si Sarkim malah. Launa nama wate mutu nama. Piknik mah teu jadi. Nu aya ge bare aku awak aya na bae. Herang atuh aing. Atuh ulah jalan TV wae na Kim jalan tengah atuh. Ampun aya barang bawa teh. Mun launa jalan tengah. Kumaha di piknik teh? Betung tuh ha. Hah?
Tungtun. Lah aku ditungtung geus teh kan mau ieu pan jauh keneh. Emang ini orang piknik ka mana? Laju pendug ah. Aju Bedug. Tadi itu ke Bogor. Wah tuh ayo. Lalaunan naik kelan. Ampun lah Tadi tadi mah. mah. Mun can geuna naon mul. Oh, laun terus. Ah, gitu aja terus orang piknik piknik para piknik.